Kang lamun nalak dina hate eta jadi teu talakna. Jawabanana nu ngaranna tolak, nolak pamajikan, hanya kakarak sekedar kereteg dina hate atau hanya sekedar niat, sepanjang teu diucapkeun eta tolakna teu jadi, tolakna teu tumiba. Kalau hanya sekedar kereteg dina hate atau hanya sekedar niat, terjadi tolakna sepanjang can diucapkeun. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 28 halaman 23. Didinya aya ibarah fa idza nawa at-talaffuza bit-talaqi, di mana-mana seorang salaki nganiatan ngucapkeun ngalapalkeun tolak summa lam yutalafaz bihi, tuluy ieu talak teh henteu diucapkeun, kakarak hanya sekedar dina hate, kakarak hanya kereteg dina hate, ucapan hate teu diucapkeun. Lam yaqo mangka henteu jadi alias henteu tumiba ieu tolak bil ittifaqi kalawan sepakat para ulama. Lin idamil lafzi aslan, karena eta kata-kata talak henteu diucapkeun sama sakali, matak talakna teu jadi. Wa khalafa Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri menyelisihi pendapat kesepakatan para ulama. Wa qala, Imam Az-Zuhri mengatakan biwuqu'i talaqina wilahu, tumibana tolakna jalma anu hanya sekedar niat min ghairi talafudin, tina tanpa diucapkeun. Jadi cek Imam Az-Zuhri mah tolak rek diucapkeun atau hanya sekedar niat eta tolakna jadi bae. Pendapat anu sahih, pendapat anu jadi pegangan urang mah pendapat jumhur ulama. Wa dalilu jumhuri, ari dalilna jumhur ulama anu mengatakan henteu tumibana tolak, henteu jadina tolak kalau hanya sekedar kereteg, eta qaulun nabi, dauhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza li ummati, sanyana Allah ngahampura ka umat kami amma haddatsat bihi anfusuha, tina naon bae perkara anu diucapkeun ku hate, anu dikretegkeun ku hate, malam takmal aw takallam bihi, sepanjang eta anu dikretegkeun ku hate teh can diamalkeun, can dipigawe atawa can diucapkeun, sepanjang masih kene dina jero hate dihampura. Berdasarkan hadis ieu matak tolak kalau hanya sekedar dina hate teu diucapkeun tolakna henteu jadi. Wallahu a'lam bishawab.